Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya Kang Haji Channel. Aduh, alhamdulillah baraya ya kudanget sore ya. Urang masih dipaparinan kesehatan, kemudahan, kelancaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala tuh. Alhamdulillah tukang Haji Banda aktivitas di pasar sore nuju nyebor. Assalamualaikum Haji. Tuh nya sok sing semangat ya borak Kang Haji nya. Oh alhamdulillah kegiatan di pasar sore di kebun pakuan barayanya tuh. Alhamdulillah Kang Haji Banda tuh nuju nyebor kebun kangkungna tuh. Tah ku teu hilap deui ya lalakon urang sadayana ya Kang Haji Channel tuh. Aduh nuju Sidakep ninggal kebon kangkung anjeuna. Masya Allah nuju di tafakuran cenah baraya, nuju di tafakuran ya kebon kangkungna Kang Haji Channel teh. Tah ayeuna mah urang sampeurkeun baraya ya nuju ngatafakuran naon ya Kang Haji Channel teh nya. Siga nu raos gitu niis bari ninggal tuh kebon bari udut. Masya Allah. Tah iya ya lalakon orang teh sadayana ya Kang Haji Channel tinekun setelan siga James Bond atuh. Aduh Masya Allah ya. Allahu Akbar ya. Sidakep kieu atuh. Tah kieu barayanya ai duit loba pangabutuh teh aya mat ngalikeun tuh. Bari ninggal Sidakep Cingogo asa ku nikmatna ya Kang Haji Channel ya. Assalamualaikum Kang Haji. Waalaikumsalam Yang Haji. Aduh ya sih nyarantai kieu ya nuju nyantai ninggalan naon ya teh? Mun abdi ningal ieu ya kangkung abdi aduh karaosna matak bingah kana mana abdi. Nya. Terus netepan abdi ningal pepelakan abdi dugikeun ka kieu sayana. Aduh. Kaca nicebor ka kumargi abdi lelah tadi tos barulah tangkal albat. Oh, tanggal apok katanya tuar. Baros caang kana. Ya, aduh alhamdulillah. Ada ngasola ya di perkebunan abdi. Oh, niatnya katinggal lagi saya kieu ya aduh, tos sarurumuh ya. Masya Allahnya. Oh, ngan ieu bonteng mah geuning pali dia mah di. Bonteng mah ke kapayuna bae bade di pelakan di kangkung. Oh, kangkung ka dieu teh nya. Mohon. Kabakar ku abdi. Kabakar. Masya Allah, tak itu Kang Haji nya. Tapi ya ninggal ya Kang Haji teh siga nuju keur mumet atau kumaha ya Kang Haji ya? Abdi teh nuju ieu ninggal cuaca ieu kangkung dugikeun ka kieu cai seueur. Takna abdi mah alhamdulillah bersyukur ka Gusti anu Maha Suci anu masihan sagala rupi pamaksadan abdi. Dina danget ieu alhamdulillah cai seueur. Pepelakan abdi dugikeun ka sae kieu mugi syukur ka Gusti anu Maha Suci anu agung nya sagala pepelakan abdi dugikeun ka sukses. Oh gitu Kang Haji nya. Masya Allah tuh. Tah kieu hungkul baraya ya ku kanikmatan anu tos dipaparinan ku Gusti Allah Subhanahu wa taala teh Kang Haji nya. Urang tinggal menikmatina gitu. Urang tinggal mensyukurina. Ditafakuran ku urang teh Kang Haji ya. Tah dina tatanen dina ieu teh nya urang teh kudu kumaha sangkan tatanen urang sangkan lancar tong aya ieu. Pasti aya hambatan mah aya wae Kang Haji nya. Model hama, model ieu mah tapi urang teh kedah ieu kitu nya non ngajagina ngarawatna kitu nya urang teh. Pasti Kang Haji dina kesulitan pasti aya kamudahanna. Malahan mah Kang Haji Allah Subhanahu wa taala dugi mengulangi eta dua kali Kang Haji. Fa inna ma'al usri yusron, inna ma'al usri yusro. Maka di setiap kesulitan pasti aya kemudahan. Di setiap kesulitan pasti aya kemudahan tuh dugi kadua kali Kang Haji teh. Jadi di mana orang tatanen orang gagal, orang ulah ieu. Ulah aral pasti dina kesulitan teh Gusti Allah pasti masihan kamudahanana Kang Haji. Tah eta mohon Kang Hajinya.
Urang teh kedah yakin gitu. Udah yakin. Kedah yakin pami saur Gusti Allah kun payakun, ya jadinya jadi Kang Haji. Jadi manusia mah hanya bisa merencanakan Kang Haji. Tapi Gusti Allah anu menentukan mah. Tidak abdi oge ibadah teh abdi teh salasna teu cantiasa namun abdi masuk ngareret ningal diri abdi gitu kapungkur sareng ayeuna diraoskeunana benten karaos ayeuna walaupun kapungkur seueur artos ayeuna biasa-biasa alhamdulillah cekap. Alhamdulillah. Masya Allah itu seperti kapungkur. Mohon. Kapungkurna mirarian artos aku mau oge bari tapi ayeuna sakedik oge alhamdulillah abdi teu gaduh sametan. Alhamdulillahnya. Berarti ya mah Kang Haji teh tos menikmati kurasa syukur Kang Haji gitu. Erek alit, erek ageng, sami wae tapi urang teh dibalik eta kedah seueur berasa syukur Kang Haji. Aduh, menya jam sakieu tos wae Kang Haji. Ieu abdi teh bieu nemeh teh ngenyoh heula abdi teh. Oh, ngenyoh. Hararesan liwat teh rada haneut. Nya Disampakeun asin. Allahu Akbar. Hayam atuh abdi teh namanya teh abdi tos enyoh. Tos enyoh. Tapi abdi ninga liwat haneut kitu mah abdi ngabantos deui we. Oh, tuang deui nya. Waduh, alhamdulillah. Hararesan abdi aduh tos netepan tuang nyesap aduh Masya Allahnya tuh tinggal tuh baraya cenah ya di pasosore dina dinten malam Ahad berengintennya kedap di malam Ahad tuh Kang Haji Channel nuju ngaso cenah nuju nyantai parantos nuar tangkal alpuket cenah teras ngenyo tah ayeuna ngontrol kebon kangkungna baraya tuh subur kieu nya tah pami urang kamangfaatanana gitu seperti si Kang Haji ya memanfaatkan tanah babah makanya daripada bala itu iya tuh dimanfaatkan di kebonan baraya tuh Masya Allah tuh kebon sosin kangkungna baraya tinggal tuh terus mulai sarubur pohon mah tah iya baraya kegiatan pasasonten Kang Haji Channel tuh bari merenungi meratapi gitu aduh tuh asaku bungahnya ekep teuing satu asaku bunga meratapi tuh menghayati ngajagi sangkan lemah cai tiasa kajagi tuh aduh tuh asaku raos kieu tinggal tuh aduh ada raoseun nya kamana Kang Haji? Enak lah ieu panyuk ieu supaya oh nya sok tuh baraya tuh setelan James Bond baraya kan tuh wah Kang Haji Channel teh nya Masya Allah tuh baraya ieu we baraya sadidintana Kang Haji Channel mah tah teh waktusna nyebor barayanya sebor tuh Masya Allah tah panginten kieu barayanya suasana pas sore di kebon Pakuan mah baraya urang ku seueur bersyukur ngalatkeun ibadah urang perbanyak sholawat gitu tetap berbuat baik baraya insya Allah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun baraya tuh pami urangna seueur bersyukur pasti ku Allah ge dimudahkeun urang cing dijauhkeun dina sifat iri hasad hasud teh barayanya tong aya kagorengan tong aya ieu insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun tah panginten sakiheula barayanya kin kelah dilanjut deui kagiatan Kang Haji Channel di Pasar sore pokokna mah perbaiki sholatna perbanyak sholawat insyaallah pasti ku Allah ge dimudahkeun dilancarkeun berkah dan selalu lancar jaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.